Rezeki kudu kumaha usaha. Kudu ka mana aing skill. Budak sing kerociat perintah jajan. Inung nas ngomong wae can meuli baju-baju acan. Jeung saha ieu nu naneun kopi di dieu jelema teh kudu mikir pan bulan puasa ayeuna teh. Haram jadah jelema teh kurang amis. Wah, nu tah macul-macul aja. Ingat cuk ajeunna. Dikir pikir ikhtiar. Pikir yang ikhtiarna mah keur di jalan. Berarti tinggal dikirna. Ieu kudu salat heula. Mangadoa ka Gusti. Sugan wae atuh di bere jalan diusahakeun. Ya Allah, abdi nyuhunkeun rezeki anu seueur anu halal kanggo bakal ibadah abdi ka Gusti. Sareng tunjukkeun jalan piusahaan abdi ya. Sing karunya ka abdi ya Allah. Abdi hoyong cara batur. Apuga batur mah alim cara abdi. Sok geura datangkeun rezeki ka abdi ya Allah. Anu ageung anu halal. Dan yang batur mah geuning Gusti usaha teh mengikat babari. Nah ari abdi geus aya nu orang macul-macul acan ya Gusti. Da ari jadi tukang tipu abdi teh piraku Gusti. Kasaha deui abdi nyuhunkeun duati ka Gusti. Muga Gusti ngadangu kana doa abdi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngapo teh ieu mah nya sudah kita we sakit yang kulin oge. Aing mah. Sebelum ke mana? Ke mana maneh deung? Hidung aku kita hidung oge. Oh, arit mereka mana maneh? Iya nih kan jenguk kita mah. Assalamualaikum. Bang. Awas kan kami teh. Geus sareng teuneun deui. Sama itu dapat tinggi. Itu teh. Tapi nomor mahal. Waduh kayak kekohannya. Coba jauh. Betul nyari wae.
Mohon sih, Lur. Biasa. Tuh, buka. Nah, tapi. Maaf sama nate. Oh pangiyak menang Menang di mana ieu lah ieu? akan lah ya tuh. Pan kudu tanya heula. Ya, lumayan gitu. Anjing, nek pau-paukeun aja. Alah, Bagong. Aduh, jeung kacugak deui teh. Itu tuh juga para rejuh karena rawan. Nah, si goblok karena rawan. Goblok teu paruasa. Pan mang urang teh sahur. Teu sahur. Teu dihudangkeun kumaha. Atuh rek puasa mah segala kudu ngadaguan dihudangkeun. Maneh deui iman pipilueun teu puasa. Oh tadi pan geus batal. Batal kunaon? Jadi miluan we. Batal kunaon maneh? Minum da ceurik tadi. Cek saha ceurik matak batal puasa. Tuh cek si Ucil. Maneh ku boloho atuh maneh teh. Percaya we. Memang ceurik kunaon maneh tadi? Tadi ngadang baso lah teuing. Ari maneh. Jangan eta naon disumput-sumput. Kalau jika eta kang jerukan. Kang jeruk di mana maneh? Mana nang kok? Kok siang arok jeruk nih? Komere. Mau siang paling oke. Di pemini masih salib yang lalu buat jadinya. Komere. Apa sih? Nuhun ya.